Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Andika Prawira Payaki ti kelas 10 MIPA 6. Hapunten bade nyuhunkeun waktosna. Mangga. Simkuring ngagaduhan tugas bahasa Sunda pikeun ngawawancara ngeunaan dampak COVID-19 ka sakola. Mangga tepangkeun. Tepangkeun wasta abdi Kresna. Ayeuna abdi bade tumaros ka AA. Mangga. Nu mimiti naon anu AA terang ngeunaan virus COVID-19. Virus COVID-19 teh nyaeta penyakit tepa anu disababkeun ku virus corona anu nembe kapendakan di kota Wuhan, Cina dina akhir 2018. Virus ieu ge ngabogaan ciri nyaeta bisa nyebabkeun infeksi saluran pernapasan. Mun nu kadua kumaha saur AA ngeunaan virus COVID-19? Saur AA mah virus ieu teh ngaganggu pisan karena kegiatan sapopoe sabab anu kegiatan biasana berjalan lancar ayeuna sok diwatesan jeung sakola ge anu asalna dilaksanakeun di sakola ayeuna dilaksanakeun di bumi. Nu katilu kumaha saur AA ngeunaan melaksanakeun kegiatan belajar di bumi? Nah ieu teh aya positif jeung negatifna. Nu positifna teh salah sahijina bisa ngatur waktosna lah, jadi waktos diajar jeung ngabantuan kulawarga bisa terjalani dengan baik. Terus nu negatifna ribet sih cek mah. Nu terakhir naon wae anu kedah dilaksanakeun pikeun ngahindar ti COVID-19? Ti mah nya kudu ngalakukeun 3M. Yang pertama pakai masker. Yang kedua mencuci tangan sesuai anjuran kesehatan jeung nu katilu ngajaga jarak. Sakitu wae wawancara antara kuring sareng AA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.